urang seri bebarengan nyusirikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor lain kamari teh kan keluar nah ayeuna bet abus deui eta euy ai residivis mada susahnya ese diterima di masyarakat teh akhirnya saya teh frustasi nya hayang asup deui ka jero nyin perkara we di luar nengeulan jelema di pasar bikin ka hancur tah babak belur eta jelema di pasar kabeh ditah newak saya sok tewak yeuh bawa ka kantor polisi ditewak henteu kakang nuhunkeun malah mah da eta teh cenah preman anu sok ngarasakeun di pasar nya aduh nya saya lempang deui pus ka rumah makan Padang nyokot piring 30 aduh boskeun nya bajeng saya kegorowokan eta di dinya sok saya laporkan ke polisi saya pangkol ya saya penjara ditewak anu bogana datang tek teu sabios ieu kalarasan rumah makan teh nuju ulang tahun biasa nama mebeskeun piring teh 60 atuh saya enggak kumaha yang bisa asup di ka dieu terus ari katewakna dipikir-pikir saya mending sadar rek diajar ngaji ke masjid rek pabalik pikir nah eta mah kakara kerek asup ka jero masjid gorowok teh di jero masjid tah ieu anu katingali dina CCTV anu sok maling kenceleng teh aduh kunaon kabarangan macekeun heula doma Pak Guru. nah teu bisa ku bapak maneh Teu tiasa tuh Pak Guru. Doma mah kedah ku doma deui. aduh